Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda cecer carita gara-gara munjung. Ayeuna kantun bagean anu ka 30 genepna. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun reunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseur-seurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para warigi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Sarana mah gampil. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Atuh ngaranna nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng gara-gara munjung bagean anu ka 30 genepna. Kumaha salajengna? Sor cekopina, betot simutna, pagarna tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Ngeunah we maneh mah ngomong kitu ka aing Rahmat. Lanceuk aing gering setan. Nah kumaneh bet ditinggalkeun atuh Rahmat sia. Ceuk Nyi Ecin bedah amarahna. Sarta ributan geus teu bisa dihalangan deui. Nyi Ecin ngamuk nenggeulan awak Jang Rahmat anu kapaksa teu ngalawan demi harga diri embung ngalawan awewe. Ku Nyi Euis oge nyobaan dipisahkeun supaya teu ngagerwahkeun ka warga. Tapi Nyi Ecin jiga anu kasurupan, anuna burahay beureum huntu kekerot. Dina kayan keur kitu torojol aya 3 urang jalma daratang kadinya, lalaki wungkul. Disusul ku sabaraha urang warga milu nyaksian kana eta kajadian. Anu tiluan teh diantarana aya kolot saurang, aya kolotan saurang. Sirahna make didukailakan, awakna make kampret jeung celana pangsi hideung, keur leumpang ngakedig make sendal tarumpah kulit. Sedengkeun sapasang leungeunna tembong lebah pigeulangna make geulang bahar meh sagelede curug kandalna. Batu ali parolotot dina ramo-ramo leungeunna anu buntet. Bari leumpang teh eta laki kolot sok diselang ku ngenyot padudan sarta paroman beungeutna ngandung komara jeung wibawa. Leumpang dituturkeun ku 2 lalaki anu ngarora keneh. Pangawakanna sarua jarangkung badag jeung ngeusi. Tina carangkengna masing-masing nogel, pestol jeung pelorna. Eta lalaki kolot teh taya lian Abah Dobling geuningan anu kasebutna kejem telenges tindakanana. Tapi kitu na teh mun kajalman wani nyeun gara-gara ka pihak manehna.
Hari tate satu tas deket ka palebah Rahmat anu keribut jeung dua awewe kadenge bah Dobli ngagorowo. Sabarane duaan aya masalah naon bet ngamuk kami antu dewek deuleu aya naon, cek bah Dobli bari rutret ka Nyi Ecin katut nyeuis. Nyi Ecin waktu ngadengekan eta sora gancang ngeureunkeun tindakanana sarta meh bareng jeung Nyi Ecin jeung nyeuis ngareret kanu anyar datang. Nyeuis jeung Nyi Ecin puguh geus dibejaan ti saanggalna ku pupuh lembur. Yen di eta lembur teh aya laki kolot anu jegud ngaranna Abah Dobli sarta boga minantu ngaranna Rahmat. Anakna nu ngaran Nyi Eti. Atuh Nyi Ecin anu memang ngarasa teu boga urusan jeung Abah Dobli katingali sikapna tetep tenang. Harita gancang nyarita ditujukeun ka Abah Dobli ngajelaskeun kajadian nu sabenerna. Pasti salira teh Abah Dobli teh nya nepangkeun wasta abdi Ecin Raina Cemai istrina Rahmat anu geus tega ninggalkeun tanpa rasa tanggung jawab. Tapi bili Abah teu percanten mah manggawe taroskeun ku Abah eta minantu gejul teh kunaon bet hianat sareng ngabohong, cek Nyi Ecin. Ari Bah Dobli asa diparentah meureun ku Nyi Ecin tibatan ngawalon mah malah ngadon nampiling ka Nyi Ecin. Teu soban sia ka kolot wani marentah nyaho aing teh di lembur mah kacilipi hormat aku balarea deuleu. Tapi na ari maneh jelema anyar pinanggi bet wani marentah kitu ka dewek sia teh teu soban teuing deuleu kunyuk, cek Bah Dobli langsung bijil nafsuna. Malah pangawalna oge geus narodongkeun pestol ka palebah Nyi Ecin katut nyeuis. Nyeuis bari ngangkat dua leungeunna ka luhur gancang nemrong ngomong pikeun ngabela Nyi Ecin. Punten pisan Abah, maksad rencangan abdi mah sanes maksad marentah ka Abah, nanging jelas nama hoyong ngajelaskeun perkawis anu salaresna. Kunaon Nyi Ecin ngamuk ka minantu Abah, nyalakum jelas nama mantu Abah teh tos hianat karakana Nyi Ecin oge ngabohong ka murang kali Abah nu ayeuna janten bojona margi Rahmat teh Rahmat kadenge megat caritaan nyeuis. Ai euis ngomong naon ari maneh sahabarina oge anu ngabohong teu kenging dianggap bah eta dua jalmi teh rada burung dona oge. Oh oge henteu abdi sareng eta dua jalmi mah bah, jeung Rahmat ngabela diri malah nyebutkeun teu wawuh jeung nyeuis katut Nyi Ecin teh. Nyeuis tetep tenang sikapna bari rutret ka Rahmat jeung ka Bah Dobli anu keur ngenyot padutna kot ka jero haseup rokona ngebul ka luhur. Tingali ku Abah sikapna Rahmat ayeuna kumaha, manehna nikah ka putra Abah teh masih kene gaduh bojo rakana Nyi Ecin anu ayeuna nuju udu repot gerinang tumalang layung. Anjeun tong mungkir kana kanyataan Rahmat gancang aku bisi kaduhung akhirna pajahkeun teh teu wau geuning apal kana ngaran kuring. Abah Dobli bisa merhatikeun kalian taliti kumaha sikap Rahmat ayeuna. Maneh bener boga keneh pamajikan Rahmat. Mun bener boga keneh pamajikan berarti maneh geus nipu ka anak dewek deuleu, cek Bah Dobli muncereng ka Rahmat kapangaruhan oge ku caritaan nyeuis. Jang Rahmat beuki sepapias beungeutna kakategan hatena sieunneun ku Bah Dobli. Ngaku sia maneh Rahmat, awas sia mun teu ngaku sabab mun lancek aing engke maot arwahna moal tenang deuleu bakal ngajungjurigan ka maneh mun teu daek ngaku mah sia Rahmat. Jang Rahmat teh memang borangan sieun kuririwa matak rising sieunan kitu teh ku Nyi Ecin bujurna langsung kekempodan asa sagep-gepeun sieun dijawel ku jurig atawa kuririwa. Ngan mun seug ngaku jujur, lamun nyarita jujur yang dirina memang boga keneh pamajikan sampai kawin ka Nyi Eti
geus pasti Abah Dobling bakal nindak ka dirina. Ngan dina kayan keur kitu Nyi Eti nerojol bari ngangais orok sarta panonna rambisak tuluy lempang bareng jeung pupuh lembur katut Mang Sueb. Kang Rahmat, kunaon akang betega ka Eti? Ngaku duda padahal boga kene pamajikan. Mun nyaho mah akang boga kene pamajikan. Teu sudi sangheuk teuing abdi narima akang. Cek Nyi Eti ujug-ujug nyarita kitu atuh puguh wae Jang Rahmat jadi buncelik panonna. Tah geuning kitu Jang Rahmat, Nyi Ecin nyuhunkeun tanggal waler. Rahmat ngeluk tungkul terus ungguk deui lalaunan. Mohon mangga abdi siap tanggung jawab. Abah Dobling cingana bae embung lila-lila jempe hayangan ngomong. Pok harita dibarung ku beungeut anu semung keuneuk maehna nyarita. Gela-gela soal tanggung jawab mah bisa bae minantu kula anu gejol ieu sanggup nyemponanana. Ngan kumaha anak dewek tangtu hancur hatena. Kumaha tah supaya anak dewek cager deui tina nyeri hatena. Sok kumaneh geura pikirkeun Rahmat. Damun seglain minantu mah bari geus boga anak bedil tah tarang sia teh ku aing geuleuh dipodaran sia Rahmat. Abah cek Bah Dobling bari kuntuna kekerot nahan amarah. Nyi Ecin jeung Nyeis pating rarenghak. Jang Rahmat ngeleket teh hatena tapi bari terus meneleng ka Mang Sueb ku juru panonna. Nganggap eta kajadian teh gara-gara Mang Sueb. Mang Sueb tembo ngeluk tungkul bari hatena ngageleter jeung ratu. Terus galecok ngomong sorangan dina jero hatena tapi bibir mah teu kemek-kemek acan. Bodoh kacidari maneh Sueb, bodoh. Make jeung nyampeurkeun ngilu jadi saksi. Duh, ieu mah Jang Rahmat pasti ambekeun ka diri aing. Aduh, bodoh, ya bodoh diri teh. Mang Sueb inggis Jang Rahmat neuteuli ka dirina. Ki Umar salaku pupuh lembur seri leutik sarta gancang nyarita. Tenang Bah Dobling, tenang. Ieu urusan ulah nepikeun kanimbulkeun korban jiwa. Piraku masalah rumah tangga nepikeun katimbul korban nyawa. Cek Ki Umar. Nya moal atuh ari nepi ka kitu maki. Sebab meureunan mun si Rahmat dipaehan tangtu anak Abah bakal jadi randa ngora. Boga budak orok keneh. Watir atuh. Cek Bah Dobling gideug bari hatena rada ruaseun. Nyi Ecin kadenge milu nembrong. Nyanya atuh. Lamun Rahmat dipaehan arek naon kuring ka dieu. Ngarepkeun bangke. Nabi saeun kitu, bangke tanggung jawab ngurus anu geuring. Tandasna keur Nyi Ecin nyaritana teh. Abah Dobling muji dina jero hatena ku sikap jeung carita Nyi Ecin anu memang wanian. Nyi Eti anu harita jempe bae bari rambisa mimiti kadenge nyarita bari sorana rada dumareudah. Ah, ari abdi mah teu ngimutan sieun janten randa Abah. Kangge naon abdi gaduh salaki tapi nganyerikeun kana hate Abah. Nyi Eti nyarita kitu teh sabab memang nyeri hate asa dibohongan kudu jadi salaki. Aduh, ampun teuing Nyai, anak Abah anu geulis. Ulah nyarita kitu Nyai, ulah. Heug inung hidap geus eueuh lila maot. Hate Abah oge tunggara kene ieu teh. Ayeuna Abah oge tangtu moal mikeun Nyai kudu jadi randa deuleu Nyai. Bah Dobling teh memang kawilang galak jelemana, tapi nyaahna ka anak bisa ngajadikeun leah hatena babari beus ku cimata. Eta kayan teh atuh pugowe matak budawang pikeun hate Rahmat. Kaduhung sagede gunung geus ngabohong jeung nyandu. Tapi hate leutik mah moal bisa dibohongan. Ka Nyi Mae geus eueuh deui rasa iwal ti ka Nyi Eti sorangan anu bogoh. Nyai teh kenging nyarios kitu atuh. Akang moal nyerahkeun Nyai nepi ka mana we oge. Cek Rahmat bari lawa-lawe erek ceuri. Nya, tapi akang teh boga anu kolot. Akang nyandung tuh beja heula.
teu tanggung jawab mengurus kawe sejen akang mak kitu kabi oge moal bina kita bakal kitu cek Eti nempas bari mempegtak-tak salakina bakal tingkukeun atuh Jang Rahmat jadi mundelik panona ka Mang Sueb terus muncerang ya gara-gara Mang Sueb kunaon bet ngadu ke pamajikan itu mah cek Jang Rahmat Mang Sueb ngarenjak tapi pupuh lembur mah jeung nyeuis katut Ecin ngadon pating serengeh seri leutik ningali tingkah laku Jang Rahmat bet jiga budak bae kalakuanna teh teu bisa mikir dewasa. Ki Umar gancang harita nyarita sangkan kayaan terjadi ribut atos aja ngatos tekadah nyusulan ka Mang Sueb dan naon teh mata kitu oge nyaeun ka keluarga Ujang teh Mang Sueb teh geus jang geus cek Ki Umar ah nyanya ti mana horeng buktina ieu geuning rumah tangga kuring jadi katibanan ku masalah nu sakuduna teu meunang kanyahoan ku pamajikan jelas ieu mah Mang Sueb nu salah katut Ecin jeung Nyeuis anu ngadon datang arek kawirang. Jang Rahmat teu narima kana omongan pupuh lembur jeung teu narima kana kasalahan. Ecin jadi arateul bibirna hayang nempas kana caritaan Jang Rahmat. Rahmat munawe maneh mah nyarita kitu teh deuleu raos-raos di dieu jeung anu ngora sedangkeun lanceuk kuring gering teu diurus-urus acan ngadon kabur bari mawa duit sarakah maneh mah Rahmat tuyuhan hirup teh hayang we menang sorangan sia mah. Ecin beuki wani nyaritana terus mojokeun ka Jang Rahmat. Rai Jang Rahmat jadi nafsu laju nangtung arek nyarekan ka Ecin tapi menis sakilat Abah Dobling langsung nangtung terus nyabut pistol tina balik bajuna sarta ditodongkeun kana tarang Jang Rahmat. Jang Rahmat atuh ngarenjag kaget sarta gancang angkat dua leungeunna ka luhur bari muringis waas meureunna menepi ka tarangna dicedor teh tangtu bakal tos blong sarta nyawana ngalayan. Atuh anu sajana oge meh bareng kabeh narangtung sarta gentak Ecin nyarita ka Abah Dobling. Tos atuh ulah make nu kitu bae Abah pan ulah aya nu korban jiwa cek Umar oge bah cek Ecin. Gemes atuh dah boga minantu teh bet kieu tupat kaduhung percaya jeung nya tujuan kawin ka anak Abah sugan teh laki bener ari ogde lalaki toleh heor geuning cek Bah Dobling bari ngararet ka Ecin. Muhun Abah abdi oge ngarti saha anu teu gemes ka jalma model kitu jahat sagarupana si Rahmat teh Abah tapi sabisa-bisa mah si Rahmat teh kudu bisa gancang nangtukeun sikap ulah kitu bae bubudakeun cek Ecin bari huntuna ka keron. Mang Sueb anu tita tadi jempe bae lantaran asa kararagok dina arek cumarita teh kadenge harita memaksakeun nyarita. Duh hapunten Jang Rahmat Mang rumaos lepat tadi nama moal nyarios ka tuang istri teh nanging asa hawatos Mang teh engkena bilih teras janten tanda tanya anu taerengsena Mang kieu sotenan nyaah ka keluarga Ujang teh sakali deui omat pisannya Jang Rahmat ulah benduk nu teu ka Mang cek Mang Sueb nyarita semu ngalenggis. Jang Rahmat teu nembalan ukur rutret kanu araya di dinya bari beus ku Cipanon hatena kebek ku rasa kabingung kudu kumaha pilampaheun. Tadi nama memang arek tanggung jawab Jang Rahmat rek balik ka lembur Nyimai sarta ditempo kayanana ngan Eti ngomongna kitu jiga anu menta diserahkeun. Ki Umar surti kana kayaan kieu atuh kieu tibatan hayo bae mah taya nu bisa nangtukeun sikap ku aki ayeuna dibere bolongan sarta papatah sugan be kaharti jeung bisa katarima kuno area di dieu tapi ngan ulah bari kitu sok geura dariuk heula ngewah benar tuh mah dariuk
Ki Umar nitah kabeh dariuk. Kabeh harita gancang dariuk deui dina urut tempatna tadi. Si pistol ku Abah Dobling terus diselipkeun deui dina balik bajuna. Tur teu lila Ki Umar kadenge nyarita kalian panjang lebar. Cek dina aturan agama mah nyandung teh memang dimeunangkeun. Tapi eta oge lamun geus siap sagarupana jeung bakal adil dina ngarumah tanggana. Oge aya ridho tur ikhlas ti pamajikan anu ti heula. Teu haram nyandung teh. Da tina bina oge aya. Ngan sabalikna mun urang nyandung ku tata cara nu salah. Kahiji mun nyerong, kadua ku cara ngabohong teu jujur. Ngaku bujang atawa duda ka awe jejen. Padahal boga anak pamajikan di imah. Eta mah dosa kasebutna nganyerikeun hate batur. Ari batur khususna awewe apana sarua jeung indung anu kudu dijaga parasanana. Apanan urang teh lalaki, kodratan laki kudu ngarti surti kumaha carana ngarumah tangga. Lain ukur ngandalkeun materi nganapkahan lahir, tapi nafkah batin oge ulah poho. Ngan lain nafkah batin eta bae aya sabaraha nafkah batin anu ku urang kudu pikanyaho. Kahiji ngajaga hate jeung parasaan pamajikan. Kadua nafkah batin dina hal tata cara kahirupan nungtun kana jalan anu dipikarido ku Gusti. Ulah nepikeun kanu geus karumah tangga ngarasa rumahku adalah nerakaku, tapi kudu jadi rumahku adalah surgaku. Ungkara jeung basaya cukang lantaran anak tina teu kajujuran atawa salah paham. Urang ulah wakanyalakeun jalma jeje, tapi kudu bisa ngoreksi diri tur sadar kana kasalahan sorangan. Anu jelas geus gagal teu bisa nganafkahan batin ka pamajikan. Da carana mah teu hese sabab eta kabeh ku perilaku urang salaku pamingpin rumah tangga hiji lalaki anu bener-bener tanggung jawab. Lain tanggung jawab ku ukur bisa ngabajuan wungkul, teu cukup ku bisa nyebeuhkeun beteung pamajikan wungkul atawa bisa pangmelikeun wedak jeung lipenna. Tapi kudu bisa ngajaga perilaku jeung loba jeung kumaha teh. Tapi kudu bisa ngajaga perilaku jeung perasaan. Ngara rumah tangga teu loba papaseaan jeung salah paham. Paberieun urang teh kana ibadah sejena kabeh oge cantang tu aya nu sampurna. Eta mah keun we urusanana jeung pangeran. Jeung tujuan rumah tangga oge sanjana mah ibadah. Ayeuna khusus keur biak awewe. Oh mah ulah sakali-kali nyebutkeun bebisahan. Sanajan ku Gusti dibenangkeun oge, tapi bisa jadi dosa gede eta teh. Mun alatan dina parasan amarah teu bisa mikir panjang kumaha engke ka hareupna. Sing sabar, sing sadar. Gua ieu teh ujian gerurang. Ku kituna Kajang Rahmat sing sadar. Yen cinta kepada manusia mah ulah kaleuwih, ulah karena nafsu. Tapi kudu ku karena Gusti. Jeung kudu ngarti kana tata cara ngarumah tangga anu alus. Lain dapun ngarumah tangga we ari tanggung jawabna teu nyaho. Atuh kanyeeti wayahna sing sabar oge nya. Entong kaburu ku nafsu aya kareteg hayang pipisahan ku karak aya masakan ku aya masalah jiga kieu. Tetep kudu salaki anu boga wewenang dina nangtukeun sigap. Ngahaja Ki Umar panjang lebar dina mangsa cumarita teh. Sabab bari dicampuran ku mere pepeling keur jalma anu keur baringu. Tapi Jang Rahmat can ngartieun naon maksud caritan Ki Umar. Harita kalah kanembalan cowet jeung lieur kana sirana teh.
kudu kumaha atuh akang ayeuna teh eti. Bener-bener bingung cara nentukeun sikapna. Teu kireum-kireum Jang Rahmat ngado nyarita kitu ka Nyi Eti. Ari akang nembe pupuh lembur nyarios panjang lebar mamatahan ka urang duaan. Na teu kadangu ku akang. Nyaeta kurang ngarti akang teh Eti. Ngan anu jelas akang tetep salempang ieu teh sok inggisnya ninggalkeun akang. Cek Jang Rahmat. Moal Kang, abdi moal ninggalkeun akang. Margi nembe abdi nguping kana kasauran Ki Umar. Bet karaos pisan nyerep tiis kana mana abdi, nyurambah kana baya. Sok geura tembongkeun ayeuna mah. Yen akang teh hiji lalaki anu pantes disebut pamimpin rumah tangga. Sanes akang anu ayeuna teu puguh cepengan, buktikeun Kang. Cek Nyi Eti miharep salakina anu nangtukeun sikap. Dikitukeun ku Nyi Eti, Jang Rahmat jadi era. Sabab rumasa kurang asak dina ngolah pikir salaku hiji lalaki anu sakuduna mah boga wibawa dina hal ngarumah tangga. Abah Dobling tembong neuleuyan Cidu mencerong ka Jang Rahmat ngarap-ngarap keputusan ti Rahmat minantuna harita. Atuh Bah Dobling oge da ngartieun kana caritan pupuh lembur tadi. Mata karita jadi timbul deui harapan ngeunaan rumah tangga nu jadi anak na sangkan beres rowes. Taya deui perkara-perkara nu matak ngajadikeun runtagna ngarumah tangga. Jang Rahmat bari diselang ku ngatur napasna sarta geus sadia ku picaritaeun hade harita terus nyarita. Geus dipikir dibulak-balik, dibeuweung diutahkeun. Nya akhirna kuring ayeuna boga hiji kaputusan anu hade. Tur mudah-mudahan we bisa kaharti ku sararea jeung bisa katarima ku Nyi Ecin. Jeung saacana akang hampura rumasa geus salah lantaran ninggalkeun Nyi Mai lanceuk Nyai sakaligus pamajikan akang. Sarta kaputusan ti diri akang ayeuna nyaeta kieu. Akang bae arek tanggung jawab balik ka lembur pikeun ngurus Nyi Mai anu keur gering parna sing nepikan kacagel. Ngan palebah dina nangtukeun sikap atawa pilihan wana jamana anu kira bakal dipertahankeun ku akang dina rumah tangga. Akang rek milih Nyi Eti sabab iwal ti Nyi Eti hiji-hijina awewe anu geus mere turunan ka akang. Tapi hampura lain maksud akang ngahina dumeh lanceuk Nyai mandul teu bisa mereka turunan ka akang, hampura. Jang Rahmat akhirna mele kaputusan anu pasti anu daek teu daek ku Nyi Ecin ditarimakeun kalayan ridho jeung ikhlas. Tapi sanajan bener oge ridho jeung ikhlas bisa narima kaputusan ti Jang Rahmat, angger we hate mah ngageri jeung nalangsa malah teu karasa si panonna murubut maseuhan pipi ku Nyi Euis tonggong Nyi Ecin terus diusapan supaya teu terus-terusan ngumbar kasedihna. Bari sorana anu dumareudah kadenge Nyi Ecin negerakeun eusi hatena. Ari kitu mah kaputusanana heug teh teuing kumaha dena. Tinggal lanceuk kuring narima kaputusan ti diri anjeun moalna. Ngemplong hate kabeh nu aya di dinya. Sabab akhirna mah Jang Rahmat geus mere kaputusan. Dah geuning akhirna mah Jang Rahmat geus mere kaputusan anu pasti sarta mere jawaban ti Nyi Ecin oge kitu sarta jawaban ti Nyi Ecin oge kitu. Tah ayeuna mah kumaha cek Nyi Eti ketut Abah Dobling kumaha sapu kana kaputusan ti Jang Rahmat tadi. Ceuk Ki Umar nalek sakali deui ka Abah Dobling jeung Nyi Eti. Nyi Eti kadenge nu harita pangheulana ngajawab. Abdi mah sapu kana kaputusan pun lanceuk. Nani abdi aya usul sakedik manawi Abah oge sapuk deui kana kaputusan ti Kang Rahmat nembe. Jawab Nyi Eti bari ngareret ka Abah Dobling bapana. Abah Dobling katingali narik napas panjang jiga anu geus capek lumampah jauh. Ari Abah mah tangtu sapuk jeung atowe Nyai. Berarti Nyai moal jadi randa. Ngana arek usul naon Nyai teh sabenerna.
sok geura sebutkeun ka Abah ngarah nu sejen oge jadi pada nyaho sok cek Bah Dobling. Usul abdi teh mangrupi ka hoyong nyaeta abdi teh hoyong ngiring ka lembur Cemai lamun perlu mah bade milu ngurus etang-etang nebus kalepatan abdi margi tos ngarampas kabagjaan dina rumah tanggana sareng Kang Rahmat kitu ku hoyong abdi teh Abah. Cek Nyi Eti negerakeun ka hayangna. Abah Dobling unggut-unggutan bari nyarita deui. Oh nyari eta mah kumaha ceuk pamadagannya we oge kasapukan ti Jang Rahmat kumaha satuju mun anak Abah milu ka lembur Nyemai cenah kitu ka hayangna cek Abah Dobling terus neuteup ka Jang Rahmat nunggu jawaban. Tapi tina nalika keur kitu na atuh ari ujug-ujug uluh waktosna kabujang see wadia balad ate ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.